أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tapak dahar nginum jima puasa umum. Tapak napaan dedeulean, tapak napaan dedeunyan, tapak napaan aambean, tapak napaan omongan nu teu puguh, tapak napaan cecekelan nu teu puguh, tapak tina lelengkahan nu teu puguh, tapaan ku urang. Ulah tapak teh dihandapeun tangkal caring bae. Tapak dihandapeun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak hulunya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah. Itrati wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Tak iya urang mun nyaritakeun puasa ka bagi tilu hiji puasa syariat, nomor kedua puasa thariqah, nomor katilu puasa hakikat. Nusok diomongkeun ku urang puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teh dahar teh nginum teh jima, neangan nu kitu mah ambalaya. Boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teh dahar teh nginum teh jima. Nu gering rada cager setik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teh dahar teh nginum teh jima mah disebut ge puasa umum. Umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu, tetangga urang puasa teh kararitu, di kantor puasa teh kararitu, di pabrik puasa teh kararitu, di jalan di pasar puasa teh kararitu. Umumna manusia puasa teh kos kitu. Bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin. Loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah. Ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga, masyaallah mantap cing eta puasa kos kitu. Aduh. Nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota. Tadi mah ngajaga beuteung. Tadi esian ku dahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naek ku ari puasana puasa anggahota. Tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota. Mata urang ulah sakahayangna dideleukeun ditingalikeun. Celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun. Irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun. Mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun. Leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun. Kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun. Mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga. Nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan, coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV. Pak, kuna dikeluarkeun renyek
aja nek meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu kos Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ya bapak lain dek ibadah pasti yes kadanannya nangan nasehatan ka anak ka pamajikan ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu geus geura metak di jero kamar geura bersihan geura pel sajadah geura amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 Pak loba amat jualen siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang di buah henteu ka Ramadan hareup mungpang meungpeung di bejaan dielingan ku kiai aing dek ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa taman-namatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teu mana mantap urang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bungahan jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana ceuk kongkorong kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tamu kos gitu atuh suatu ngeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di kamana ka haji ulah diganggu nek di kamar bae ieu ke masjid geus kapan waktu dek maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas jadi abah lagi kolot ieu mah dek metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean aambean omongan raragapan jeung lelenggan kana hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga beta mah geus kos kitu ya Allah sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang dek nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa asutun maghfirah wa airu itkun minan nar lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyaeutikeun dedeulean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula di kapuri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya ki hajian
Ki Haji nokolot kan itu. Nek naon deui Fajri ka mana? Nek bali Ponteng Suri. Lah bohong. Lalu bohong kiai lah cenah tuh. Variasi doang tuh Ponteng Suri ge. Geus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imah mana leunuh di imah cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng. Aki jadi kasurupan kieu. Coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan es tasubur es udang lohor sotor tekudu make sunah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene di tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres guys aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae sama puasa geus hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae cek pamajikanna negatem meleh ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tuh puasa kos gitu lalu ngomong ini baik urang babarengan ge di akhirat kanyawan ge ieu bata ieu aya anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareng wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh coba aja putih pasti aja hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tah tanyakeun wae deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh aki-aki teh ku galedeg gitu di imana ge ngadoana geus teh beres atuh di deuleu galagat ku cenah ge mata ieu deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus Ki Haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat kuari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus puguh dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem kaluar dicocokan gundang gendung dung dung jar ditalewos kitu jahoeun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya puguh tabrakan goblok sia teh ceuli ceuli masyaallah Yahudi pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa asana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai Ki Podoli bae HP boga 5
5 HP paranti undangan ya paranti keluarga ya paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapan tangkal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khususon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah. Jadi merenangan isi nagan makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum. Tapak napaan dedehean, tapak napaan dedenyan, tapak napaan aambean, tapak napaan omongan nu teu puguh, tapak napaan ceceklan nu teu puguh, tapak tina lelengkahan nu teu puguh, tapaan ku urang. Ulah tapak teh dihandapeun tangkal caring bae. Tapak dihandapeun tangkal kayu gede. Hayang datang keris, hayang datang batu kocak eueuhnya nu kocak. Blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata, ceuli, irung, sungut. Eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud. Nu matak disebutna eta teh puasa khusus. Berarti puasa thariqah. Dina thariqah makan di istighfaran per anggahota. Ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu. Tidak dedeulean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura. Dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu nu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat sholat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh koski lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua ladeh teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos gitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah nage buleud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang we kanu susah ilallah la ilaha beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek tarekat si kos kitu ieu tah tarekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula deuk salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu banyak nya istighfarnya deuleu
Astagfirullahaladzim, bagus amat. Astagfirullahaladzim, Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti? Astagfirullahaladzim. Ya, cakal ku galedeg sia meureun. Tah hese. Cantelkeun ka Allah karek bisa. Ai kitu mah ngahaja-haja capek. Mantap kudu boga heula aturanana. Mulai ku ari geus jages di istighfaran. Meureun geus aya sabulan, 2 bulan, 3 bulan, timbullah bakalna isin. Al haya minal iman, isin. Ketika orang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram, isin. Siapan istighfar bae pan dideulkeun teh Gusti. Astagfirullahalazim. Itu kene dedengen. Ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing. Aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang. Ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh henteu atuh Gusti. Geus sanajan nyana aya di nightclub, sanajan nyana aya di bar, sanajan nyana aya di tempat musik. Kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang. Henteu Gusti abdi mah Gusti henteu. Hampir teu gadenge bae. Jadi letikeun pan musikna. Tuh ya, nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah. Astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata. Sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti. Ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi saret irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanda nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teu wauh jeung tatangga emang kudu kitu. Kamari mah kerja norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat. Kamari mah kerja norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya. Ieu tah pendidikan praktek nanu hese ge diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna. Cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok. Peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap. Ting ada lain jang ngeuretan bawang, peso cukur jang ngeuretan bawang. Kakeureut sia. Peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona. Ieu mah asup-asupkeun bae. Pedagang teu mondok asup torekat. Pagawe teu masantre deui asup torekat. Pejabat teu masantre deui asup torekat. Gede hulu siang kena nomor kopeana ge 50 nomorna. Ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna. Iyalah didenge-denge teh torekat teh. Oh, kuari mah aya perguruan torekat. Sakumaha penca. Torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani. Urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura. Ketika orang neuleuh awewe jabirahi orang teh naik komonor orang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka Jaipongan resep jasa orang teh kekeliningan, resep jasa orang ke degung, resep jasa orang ke rock and roll, resep jasa orang ke itu dangdut, resep jasa orang teh ka jazz. Nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep. Dipake ku urang kita ulah dedeket moal bisa. Boro-boro keur lain salat di jero salat, urang keur salat Allahu Akbar. Aya tukang es dangdutan. Tukang es sial jasa deh musiknya dangdut. Tukang es blon dah tukang es. Nengong nengong nong nong nengong 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 ye. Cek urang teh lagu omat tah. Nengong nengong nengong
Urang kagarak datang ke Goiril Magdubi. Neng nong oma kajen ku kumaha. Neng nong Jangan musikan siapa sih goblok ke budak. Musik nyanyian instrumen berarti teman. Kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke salat. Saya nu bisa ngahalangan. Moal bisa. Ayo pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan. Nu tadina di zikiran kurang, kemudian di istighfaran setiap saat. Awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar. Tidak belajar supaya bisa, setelah bisa supaya jadi ahli, setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna. Jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat. Tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula. Ulah wakamikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan, dedengean, ambean, omongan, beteng dubur kubul leungeun, suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah warina motor Mio bagus amatnya warna hijau jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak temuga kaisi dulu. Tah, eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati. Mulai urang resep ka Mio, eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah. Naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta. Timbul joro-joro ka jero hate, halang-halang leuwih gede urang ka Allah. Lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh ka halangan tadi maka karaku Mio, kuari manggeus ku Avanza. Naik deui ka Innova, naik deui makin loba lu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah. Torekat eta jang nyingkirkeun eta. Lain beuki norekat ka dieu beuki wah para jasa. Malah asup torekat ge mayar deui. Torekat si kudu bayar heran aing mah. Mahar 100 gram. Sakumaha hikmat. Hikmat kos kieu mah. Hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu. Torekat mah ilmu ka Allah. Nek ma'rifatullah wa rasulih mah nek hayang boga nur ilahi eta lamun urang kuari ngahaja-haja meurumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil nu geulis nalekeun da kitu mun teu ku nini-nina dikitukeun aki-aki nalekeun kos kitu bae normal nih normal pantas aki-aki aduh lah ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik daek kumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu baru ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai itu tadi bae di dalam bah tekan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati urang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendeuleu awewe teh kos heula kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh hajupan tengah peuting zikir ge geunaheun saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah
tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai ku ari dek ka mana ente dek silaturahmi maksudna dek ka Allah zahirna silaturahmi maksudna dek ka Allah lain maksud dek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai dek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu baca dajang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh bangpak geus seueur wani atuh kos kitu bangpak karana nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nyana dibere urusan Allah dek ngariung dek ka mana ya dek ngariung maksudna naon susuganan nyeputnya maksudna susuganan yang melibat mobil kiai bangpak teh kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mendek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allahkeun adapun mereknya na urusan Allah tama aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi taala dakwah lillahi taala naon bae lillahi taala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neula awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae Numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat jana tuh aing namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideuleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah beres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi rugi 12 eta kos itu Yeay, nyana bogoh henteu haju urang dideuleukeun nya haramnya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nangis disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bungingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan
kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan. Nah beki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum, kuari mah ngajagaan anggahota khusus. Tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah. Ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohona ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah, diuk didiukkeun ku Allah, cicing dicicingkeun ku Allah, robah dirobahkeun ku Allah, bentak dibentakkeun ku Allah, peureum dipereumkeun ku Allah, ngadenge didengekeun ku Allah. Jadi kabeh otomatis 5 bakalna tah dina hakikat teh. Mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah. Urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang. Pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa. Urang dipaksa ku ari ku Allah. Hirup sia. Hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah. Bahar teu dahar hirup bae. Cak aing hirup sia. Isuk pageto pae sia. Sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae. Pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nah maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kana is dead modar sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di ka manakeun liat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh meme dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam. Ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu jelema anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelema anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min likum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, tungtung nanu indah ge la'allakum tattaqun, berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa. Aduh, ieu lain sambarana tah hikmah tah. La'allakum tattaqun manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksu pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun, anu pelit jadi tambah pelit. La'allakum tattaqun, nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana. Nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim. Pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan. Moal aing moal nyarekan ke sawal. Karak aing dar-dar deui. Di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun, supaya maneh takwa. Istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun, awewena embungeun bae embung jejore meureunanan. Awewena mah geulis tur aya pendidikanana, aya pendidikan mangan jore beungeutna, lain beungeut jelema beungeut perang. Aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena di bawah puasa Ramadan tanggal 20 di suratan ku awewena. Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah, abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah, deuk naon deui atuh ja hirup mah moal kebeli di dunia, adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak, ku aring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak. Kunaon yang di SMS teh di dieu koneng kamari teu bogoh aja ku ari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun. Ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang gawe awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang lah kemana? Lanjut suhut orang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut. Tuh pasa pelet eta pasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kamalayan tal hadid Daud bin Nabi Daud alaihi salam. Allahumma kamalayan tal hadid layyan qalba eta ngan panjangkeun moal diteruskeun kudu direkam pan. Hartina Allahumma layyan Gusti muga ngalemeskeun qalba jeung sarwiti kana hate si sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae. Jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti. Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa tah amun ragak ka batuna bleg nyana ngarenjak ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'allakum tattaqun ieu. Siapa gua asih. Wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah. Aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 bating. Bismillahirrahmanirrahim. Fah Sarwiti blum kerenjangnya bentanya nah mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti. Idh qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharata kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum Sarwiti Zae la'allakum tattaqun je lalawara leuleus ujianna hatena
ujian awewe kakarak 3 peuting doang geus jaed kaopat peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy jaed aya ucing ge euy jaed ucing jaed sia mah rarasa aing jaed bae cek cenah deuleu jelema kasep mah kitu sakos ge jaed bae si kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang weh lain lalawor eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teh dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan sirupna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain sekecenderungan hate teh meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia neuleuh dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia neuleuh pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahon teu rorongso limbah mah pana tuh bo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakalna ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu nu geus kuasa. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum tatakun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neule anu dipakai ke haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadengen nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maunul mayunul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga
ketika menang nikmat lain neule nikmatna nu dideule nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neule musibahna tapi nu dideule nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neule robahna boh diri boh batur neule nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neule cicingna tapi neule nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neule rupa-rupana tapi neule nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat kos kitu tabal kaluar tilih perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geurang urang terus bae ka dieu ngan eta sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dikopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese mangku kula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge seru la ilaha illallah di hati ge seru la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan can guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dasar kesejabana ieu dibejakeun supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mun norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun atuh zikir gandeng jasa zikir teu gandeng-gandeng jaruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan dia kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah mah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubereumna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng meng kene kos kobo dewe eta ngeunaheun jasa tangga dia ngeunaheun geus la ilaha illallah
lain aja saya mau aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek lah gantung sasar maksudnya jalain gitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna tuh ya makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan bantah ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis mukanya hoan make tudung ka ditu nama make ieu dan kadang-kadang belangkon atau ka dieuna make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur besi aya anu make lepis make laken eta guru torekat eta geus atuh beda sorot mata lain deui tah ikeur carita tah nya nama tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya bibelut mah kos gitu jadi jada beragat coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh kebanyakan apa ya guys tutup masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta kos kitu teh hese jadi begitu ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hati teu bisa kadesek teu bisa katitah teu bisa kumahanyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumahanyana bae geus hese nah ieulah geus teu bisa kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun teu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atau guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae jadi tergantung jelema-jelemana lah kuat apa henteu ketika anu teu kuat pasti di bawah datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah ketika der kade gerak Allah henteu asa terkendali ku lain Allah ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khusus eta mah puasa para rasul puasa para nabi paling puasa para kutubul aulia puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar nu puasa khusus mah komo nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun puasa umum ge iraha nolna ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratan sih sial anu ngazakat fitrah bego ieu murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah jauh tak maka menang Lailatul Qadar tu kos gitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan urang dijaga di tapaan, plong bakal
nyudaheun bakal ieu pemikiran meko lurah can aya merenya ingetin teh ka ing lurah ya engke bae tanggal 20 di SMS kok camat can aya sih pae hirup ta camat kok bupati can aya sih kadanan anti bati pamarentah ulah aya kecenderungan anti duh masyaallah lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah begitu datang ke dinya dibaca naon eta ieu surat naon surat di gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah dek mondok ka Imam Malik di Madinah saekeun ku jan set ice mondok make surat-surat pengantar di gubernur emang kunaon aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah bahwa Syafi'i bakal mondok di aing Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur wah mau merikak bulu urang mah geus kitu aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese kamau teh si pangkat pohara amat urang mah lamun aya pengantar di gubernur wah jangan kemana-mana ya sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah gubernur kan ini pengantarnya wah kiai neraka mah kos itu Imam Malik ku susah-susah nanya nama padahal mah pedagang Anas saya dilanjutkan ku Imam Malik dagang lantaran hatena eueuh kana dunia dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi dagang mah dagang teu dipikir atuh rugi sebabnya nama terus bae ngaji ngarang ya otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh geus we jadawan ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i ngajoak urang dapur euy kuna beteung pamajikan jeung anak ngajoak ieu waduh kuat cenah ieu gaji mah gaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh beak kabeh keluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pake mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka mana ka ditu ka surga lah terus bapak kolot mah eta surga geus teu bisa urang geus ngredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor teh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebal ieu bocor pindah kan itu bocor di dieu tah di imah teh jatupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese amat sih urang mah kakarak ngecelak we ka pamajikan heuh tuh padahal belah dieu teu bocor kurang ditapin atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu mah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang puyeng urang insyaallah hese duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sageus beres Imam Malik lantaran KDG ku negara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna
nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah. Mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna bikin ka anakna bikin deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal nagara sadunya Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh puyang biasa tadel Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ke Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo daratang fakir miskin dan lain sebagainya teu boga naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis kos urang ka Mekah kos kitu babakalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah teu pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum dama kos kitu mah nusok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa aju lamun magrib nginum nage teh cukup sagelas dua gelas dahar nage pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros aju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jagjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulannya gegel bae urang dieu koros iki sarua ta urang kitu bulan puasa teh ieu naon ieu bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ieu jeruk kok bapak koros ieu naon deui ieu poh sagala rupa deuk tarawih nggeh aja kunaon ieu ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeuting kabade eta ku sia atuh jalamun normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus lah nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir nyaritakeun tentang masalah kewajiban puasa Ramadan bihadi umurin khamsah hiji bikamali Sya'ban salasina yauman sempurna bulan Sya'ban 30 wae nomor kedua biru'yatil hilal bihaqi man ra'ahu wa in kana fasiqan nilru'yat nomor katiluna bisubuti fi haqqi man la yarahu tetapna hilal bagi jelema nu teu neuleukeun hilal nu kaopat bi ikhbari adli riwayah mausukin bihi nu kalimana bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad
dengan ijtihad. Nah iyalah aya anu langsung hilal pemerintah ru'yatul hilal, aya anu perjalanan khusus para kiai-kiai anu nyieun anu nakwim make takwiman hisab qot'i. Mun dipanjang-panjang cerita tentang hisab panjang ieu mah kasimpulanana bae, kasimpulan lamun menurut hisabna hisab ghair qot'i nanggalkeun teh aya anu Sabtu Muhammadiyah, aya anu hisabna hisab qot'i melalui sulam berusul falakiyah dan lain sebagainya, daya jatuhna kana minggu. Mun diperbandingkeun primaris jatuhna tetap minggu, ijtima 15 10, maghrib ghurub syams 17:49, hilal 0,45 derajat, 0 derajat 45 dakiko. Muksul hilal 00:52. Itulah primaris. Itu ke Belanda Inggris. Kemudian Yukom ijtima 15:13 geser setik, maghrib ghurub 17:49, hilal 0 derajat 43 31,75, muksul hilal 0 derajat 0,1. Eta cerita nyukom hanya untuk perbandingan hitungan-hitungan Yahudi. Lamun hitungan-hitungan sulam na mun dicaritakeun panjang nu jelas ijtima'na Jumat malam Sabtu na 1 darajah setengah, ieu berarti teu imkan ru'yat, berarti urang puasa minggu. Menurut hisab qot'i sulam munairen aya sababaraha di sekitar kitu Tangerang nu ngiriman hitungan aya leuwih ti genep, kemudian aya di Jawa Tengah nu ngiriman ti kiai teu kudu dicaritakeun ku kula loba nu ngiriman ya alhamdulillah, kemudian ti Bogor melalui hitungan hisab qot'i adalah jatuh hari Minggu. Rata-rata aya nu ijtima Jumat, malam Sabtuna aya anu sadarja, aya anu sadarja setengah, teu imkan ru'yat, berarti urang istiqmal. Istiqmal Sya'ban jatuh puasa menurut hisab qot'i adalah hari Minggu. Urang puasa poe Minggu menurut hitungan hisab qot'i, asana akur bakalna jeung pemerintah. Adapun hitungan Muhammadiyah menghitung manehanana ieu jatuhna adalah hari Sabtu. Aya perjalanan Thariqah Syekh Alauddin Ibnu Syatib ya anal hisab al-asri basabatil falakiyah di harakatus syams wal qamar wa tariqatu Syekh Alauddin Ibnu Syatib ad-Dimashqi al-Harat anda yaum as-sabti 28 Juni 2014 masahu awalu ayam syahri Ramadan al-mubarak liam 1435 Hijriah bimasyiatillah ta'ala zalika lana itu panjang lamun dicaritakeun gusar geser nyana jatuhna Sabtu sebenarnya encan hiim kanurut kakarak menang darjah sadarjah setengah. Terserah nu jelas urang memake pendapat ulama mun dicaritakeun muksuna naon kitu ngaran mun ku urang dek diruyat tingkahna gedena diceritakan insyaallah bisa ngan henteu kudu nu jelas jatuh menurut hitungan hisab qot'i sulam munairen dan durusul falakiyah adalah jatuh pada hari Minggu lebaran Senin. Jadi lamun lebaran Senin Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti orang puasa berapa ya? 29 poe sabulan ngaranna. Kurang 29 poe Senena puasa lebaran. Kurang ngaji biasa minggu katilu, Senin Selasa Rebo Kamis Jumat, minggu libur, minggu kedua libur, minggu katilu libur. Ngaji libur bae. Minggu kahiji libur, minggu kedua libur, minggu katilu ngaji. Mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberi kuat ngalaksanakeun ibadah puasana, diberi mantap ibadah puasa jeung nu lainna sehingga mundal urang dina ngalaksanakeun ibadahna, kemudian kitu urang
kemudian gitu orang ngalaksanakeun taraweh di jero na aya zakat fitrah. Insyaallah orang geus biasa tamah teu kudu kesulitan memehna orang hadiah puji heula ka ahli-ahli kubur.